loba euy. Tuh, jajan dulu. Jangan. Ayo euy. Di ditu teh sok aya nu malak. Saha? Mulai urang, di jajan. Yuk. Tuh, nyapa. Preman teman. Wah, ayo budak kaleutik ieu ada jajan juga nama. Lumayan jeung beli rokok aing mah. Bener euy, Lur. Ditu teh preman sieun euy, ku preman eta mah euy urang mah. Heuy urang muter ya jalan. Ini kamar, dia dek balik deui. Wah, maka jangan tukang ieu mah ye. Wah, aing pegat jalan ieu ye. Wah, aing ngah mending ieu di dieu sumputan. Teu baseuh. Lah can dia mah deket. Ayo tuh, yuk. Naon jalan dia nguswe tadi jalan di. Oh, aduh, tuh. Tuh nya aman di dia mau sesaha. Terus man. Lok ah bisa ini. Oh ya. Preman euy. Jangan ke mana sih ya? Nggak bisa jangan kemana-mana ge. Wilayah ieu mah geus dikuasai kurang. Deken duit, deken. Oh, jangan amat buka duit. Aku deken teu boga duit. Waduh, saya diketik. Deken duit tak bro. Deken. Deken. Asli mang orang atuh boga duit, asing boga duit mah. Mang agak tagablek duit. Orang dapat kenal yang kira. Oke, PT, situ teh rek bagi-bagi duit. Tapi teh ngangkut parebut. Oh, ada bagi duit ya teh. Atau PT ge kebagian atunya. Oh, aduh. PRT ge bakal kabere. Nah, tadi bener teh, kakak ngomong rek bagi-bagi duit. Padahal ada mana duit teh? Mana ieu teh duit teh? PT bagi-bagi duit. Oh, pun Pak, ieu aya. Oh iya tuh, yang mana nih? Ya, 1 juta yang mana? Ya berlian yang mana? Ya koin. Tah, ya wes sesana 2 miliar yang Pak RT koin sama langsung cash. Hari mana di kamar ana ayeuna? Ya, Pak, jajan warung. Oh, jajan mah teh. Ieu tuh baru nya Pak RT na. Mana itu pelaku dan teh? Nyatek malak, kakak urang beak duit. Sieun